Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Siti Yuhatiroma. Abdi ngaulang di SDN Cibenying 03 di kelas 1. Bulan ayeuna abdi tos maca buku pupuh anu judulna Panjejer Kaset 17 Lagu Pupuh. Penerbitna ti CV Pustaka Buana Bandung. Ayeuna abdi bade ngalagamkeun pupuh balakbak anu judulna Di Kebon Binatang. Resep asup ka kebon binatang Bandung Araheng. Loba 1 suku 2 suku 4 arane. Aya sato rupa-rupa wujudna teh marodel. Dina kandang ayam mau nurang geteng nyanggereng. Urang utan sare tibra semu nikmat nyangkereng. Kuda zebra awakna salur barelang harade. Hatur nuhun. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.